Gina Firdausi dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngaalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan ka hareup. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salieun eta, Kemendikbud oge ngaalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayeuna pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragan kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.